luar biasa. Kata ampi justru enak pisan. Apa? Kemari-wari ya caranya nyambung wae. Kata ampi bari nunjuk ieu. Oh. Nyanya kata ampi atuh. Kudu jentre. Wari-wari saya segmen K2 tadi Jam Prabu sareng Abah sareng Mang Dadang sartos nyangakeun lagu. Ieu mah memang edisina jalan-jalan karena dia sareng keluarga besar Jamparing Jus. Wow, jadi Abah Agus teh salianti produksi rekaman, video syuting, oke, ngagaduhan salah sawios usaha ya, Jamparing Jus. Kecil-kecilan Tapi kan padahal teu jus sungkul kuna ide teh Jamparing Jus dan seblak gitu. Tapi memang nu diunggulkeunna ieu. Tapi kan datang geunaheun nanti. Komo lamun misalkeun teh Jamparing Jus dan seblak garap teh menu menu unggul. Wow, kesan-kesanna dalam bidang usaha ieu apa? Suka dukana? Oke. Jadi sukana mun keur rame Bangkeun bakat. bakat naon tah? Ya kayak hiji bakat kumpul. Kadua bakat naon? Bakat ku. Oh pagawean deui. Nyuting artis saminggu sakali ge henteu. Nya rekaman sebulan 2 kali. Mana saya nama kan loba nu ngakaper atuh. Kan sama, cover juga rekaman, Bang. Iya, tapi kan beda, Mang. Oke. Tapi engke wari-wari beli penasaran anu hoyong ninggal studio Abah Agus, kayak orang di studio Abah Agus. Jadi sementawis ieu mah dalam program uji coba Jamparing mah Kang Asep gitu Kang. Jalan-jalan we kieu kaunggal tempat anu memang dianggap mistis. Contohnya. Kang Asep beli aya naon sebatnya salam-salam kayak besar sadana. Nah, pokoknya mah tong hilapnya maksudnya beli ngalangkung ke daerah Banjaran, tong hilap dongkap we ke Jalan Sinang Panon nomor 33. Oke. Ada napi di searching we di Google Map gitu maksudnya. Naon namina? Jamparing Jus. Jamparing Jus. Mun Online biasa. online teh acan maksudnya insyaallah ke kapayu. Jadi kawargi-wargi nu bilih bade ngaleut jus biasa Tinggal sumping we. ka dieu. Ya. Oke, wali sadana di program Sunda Musik Ngajamparing. Uji Prabu yang nguningakeun ya ka wali sadana nu ngagaduhan klip atau nabi bade promo naon wae sapertos Abah Agus ieu. Biasa wae ngubungi Uji Prabu tapi ti Abah Agus ya tim manajemen di 08 Jadi kadang kapayuna bila aya pengusaha-pengusaha muda nu hoyong sami di review promosi gitu. lah. Walaupun aya Abah mah ayeuna mun ngawangkung hungkul, kadana mah engke kapayuna mah cara nyiksikan buah, terus cara apa namanya ngejus, diberitai ke orang lain, itu ke penonton. Saya nu beli. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kok jadi Abah yang pesen. Maksudnya itu aya nu balanya. Oh. Jadi ngarat bisa tekatahan. Tekatahan. Udah nu demo. Kadang salam-salam naina. Ke orang mana? Kamu ke orang Banjaran daerah Banjaran. Terus? Sukajadi. Baduy. Badu, Banten, Baduy. Oke. Terus? Masa eutik kok baturan teh? Tambahan deui atuh. Pokoknya mah sadayana painten ka wargi-wargi Jamparing di mana we ayana, wargi-wargi Sunda Musik sadayana. Pokoknya mah dulu jeung ngadangukeun. Ya, pokoknya mah dulu jeung nonton. Nah, gitu. Panteng terus dina acara Sunda Musik Ngajamparing. Bah, Kumaha? sobian deui. Pasti raos kira. Sok sobian. Tapi kabeh. Moal. Wah, kumaha? Saur berapa nilainya? Alhamdulillah kolesterol turun, darah tinggi turun. Dompet menurun. Apaan kudu maya? Kolesterol turun, kabeh tuh dompet gitu turun. Wargi-wargi sadayana Uji Prabu kada pamit undur diri di wargi sadayana kumargi waktu teh kapan? Minggu payin urang patepang itu acara sami dulu acara Sunda Musik Ngajamparing Abah Agus sareng neng-neng awalnya luar biasa ya. Sok Pak, bila aya bade pungkas Sunda Musik Ngajamparing. Jalan-jalan mapai bari ngariri. Cerele. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Adang.